Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca ti Mang Jaya Official ngaturkeun wilujeng ngadangukeun dongeng-dongeng anu kasanggakeun mugi katampi kalayan kabingahan. Atuh kanggo hiburan-hiburan atunya para wargi kitu nya. Hiburan dina YouTube magampil iraha bae oge cenah nya. Benten sareng radio, ai radio mah kada waktosna nu tangtos ngantosan dem. Atuh para wargi mun kalangkung atos. YouTube mah ya kaperyogian lireunkeun we heula angke teraskeun deui. Biasa gitu ge para wargi. Mangga nyangakeun bae para wargi, nyangakeun bae. Seueur komentarna para mitra anuna cenah atuh anu di skip we para mitra. Bila meeting kena skip we para mitra tiasa gitu ge nya. Atuh eta nyangakeun we para wargi sadaya margi seueur cara para mitra ngadangukeun YouTube. Begitu nya para wargi seueur cara. Sareng memang nya di kitu eta mah kumaha teknologi namina ge para wargi, namina ge teknologi. Para wargi Mang Jaya ngaturkeun nuhun para mitra. Ari kemang jengkol naon cenah Mang Jaya? Da ieu lah merek kenyenyen para mitra kemang jengkol teh nya. Merek kenyenyen. Aduh, ieu para mitra sadaya sadaya para mitra kemang jengkol mah nya merek kenyenyen cenah. Merek kenyenyen para mitra kemang jengkol teh. Dongeng judulna Tarung Parebut Gelung karangan Bapak Tatang KS. Dina bagian ke-11 mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung. Ye dongeng para mitra karangan Wa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-11. Sakumaha nuku urang digamarkeun kamari dina akhir bagian ka-10 urang sami-sami ngabandungan Tajudin teh bebeja kanu jadi indungna make hayang kawin sagala kitu. Aya sabagian kalimat nuku Mang Jaya bade dibangsulan deui supados ieu dongeng teh karaosna teh merele kitu. Yanten obrolan antawis Mang Dinta sabada Mang Dinta anjeunna sumping teras anjeunna ngopi ganyol teh mangga urang teraskeun. Harita siga nu ngeunah ngopi ganyol suruput nguyup cai tina bekong anu geus nangalang dina sisi bilik bari ngareret ku juru panon ka Tajudin. Ari si Kujang kunaon merengut wae gareng deui ngopi ganyol? Mang Dinta nyarita deui rada ngabanyolan kanu jadi anak. Lain mareg teh ngopi ganyol da manehna macan we acan atuh. Ai na kunaon atuh ngaulang wae kawas lain murid jawara we. Make jeung hulang-hulang semua aya kasieun. Pira ku anak abah ti leutik muhit pangarti kana bela diri ulin buhun. Make loba karingrang onaman mah. Asa jauh tina semu anggang tina rupa. Mangkaning teh yang Haji Ahmad jeung ti Wajumarta geus beunang pangemleng ilmu. Samalah jadi pamujian pisan. Dina rigig masagi, dina jurus cukup, bo jurus atawa gerak pamonyet bisa, gerak jurus bagonagog geuning nang nyangking, nya bongo bieu bangonagog, jaba awak sagitu sasegna pargel, penekna mah eueuh cawadeunana si Kujang depan, cek Mang Dinta nemongkeun kareueus kanu jadi anak nu geus nyangking pangarti. Lume eta bieu kukuring diomongan ulah waka mikir-mikir hayang boga pamajikan. Sabab boga pamajikan teh lain bantrak-bantrakeun nu can boga pakasaban. Kuring mah nyarek sote ku waktu ieu satungtung si Kujang can boga pakasaban atawa can boga gawe. Engke mah geus boga pakasaban moal dihalang-halang pek bae rek boga pamajikan mah. Da sakuduna lalaki kudu boga pamajikan. Awewe kudu boga salaki. Moal hade kasebut boga pamajikan rek diparaban oleh parak onaman mah. Leung lamun teu buru-buru boga anak. Kumaha kawin kakara sataun 2 tahun geus boga anak. Kapan beuki namahan kasusah teh? Cek Biawang ngajelaskeun ka salakina. Oh, da jeung sanyana ku abah ge karasa Kujang. Tong boroning can boga pacabakan. Cacak geus boga pacabakan ge ari boga anak ngan hiji, bari boga anak hiji. Nyiar sahuap sakopeun teh meuni asa reng hapranyu. Komo waktu si Kujang keur leutik keneh mah
usaha menite sirik nati hothat aya paribasa hulu dijieun suku dijieun hulu teu mikirkeun ka poe ka ibun ini subuh datang poek teh lain bobohongan nyaeta ngingetkeun boga ibadaheun nyatana anak jeung pamajikan ai perkara pakasaban mah kumang kewe tu abah pira ku jelema hirup teu boga pakasaban pokona mah daek ikhtiar lamun cicing wae tangtu moal boga rejeki tema Tajudin tujuan nama tetep nolak kana panyarek nu jadi kolot bener ari ku kitu teh mah setiap jalma sok boga pakasaban atawa rezekina ada eta mah asal daek ikhtiar ngan leuheung lamun ikhtiarna gancang hasil kumaha lamun aya tauna can hasil keneh sabab beuri beuteung mah teu bisa ditunggukeun ka isu ayeuna karasa seueul ayeuna dieusian jeung deui ulah nyebutkeun kumaha engke tapi kudu mikirkeun engke kumaha boga pamajikan teh beunang disebutkeun enteng ning bangga entengna asal boga keur ipekah keur jeung mas kawin beratna nying hareupan sapopoena da moalnya hayang dahar hayang make kumantung kanu jadi mitoha onaman mah atawa menta we ti kolot sorangan leuheung lamun ti kolot aya keur bereudana kumaha lamun dikolot keur subung pan matak jadi kagageringan kana diri sorangan komo abah mah ku waktu ieu ayeuna geus sakieu nyadak kararempona kuli kawas batur hengker da kana dagang teu boga modal lamun kujang geus boga gawe mah moal kasasaha nyaluuh teh tangtu kanu jadi anak ayeuna ge abah sok rajieun pipilueun deklak deklu kuli macul jeung batur satengah maksakeun maneh sabab rek ngandelkeun saha deui atuh nyiar keur dahar anak jeung pamajikan bener inung hidap boga dulur cukup lumayan lega pakaianna teh mah ngan keur abah mah jeung inung hidap tarawani ngumahakeun sangeun atau barang penta nu sejena ari teu kapepet-pepet teuing mah nyaeta sok sieun jadi omong babakuna mah leuheung lamun ridoeun merena kumaha lamun henteu ceuk Mang Dinta ngagelentis ngomongan nu jadi anak ngageletis para mitra nepi ka harti Tajudin oge teu kahadepi ka harita Tajudin teu ngomong deui jongjon melenguk kawas nu bingung sedeng hatena mah galecok sieun dianggap saheureuyeun dumeh geus boga ceungceuman hate saurang budak parawan incuna jawara nu geus moyan dina bab pangartina demi katelahna mah Bahru minta teueuh jawara ti Cibedung ret Mang Dinta ngareret katingali Tajudin melenguk keneh geus kitu Mang Dinta nyarita deui tumanya eta kujang geus niat hayang boga pamajikan teh geus boga implengan impenglangan ti bareto geus aya bah malah keukeuh nitah buru-buru neudeun carita ka kolotna tema Tajudin budina tetep alum ka budak saha kitu tanya Mang Dinta bari ngareret ka pamajikanana nu keur ngapleuk nyeupah banguneunna ka incuna Bahru minta Bahru minta nu diguruan ku si kujang ada deui nu ngaran Bahru minta mah di urang mah bah naboga incu kitu Bahru minta teh komo we boga incu ti gigir lanceuk akina nu dipikayang ku Udin tah komo kitu ka incu jawara kahot mata kariwang sia kujang sedeng Bahru minta teh geus kawentar ka mana-mana jelma cukup ku ilmu lahir batin coagna mah jelma sepi tanding sudah lawan sia inget abah keur manehna can pernah ragrag tina urusan tarung tong boroning jelema diteungeul ku manehna cacak dirampage geus ngagarabag atuh karasana ku batu mah panas asa diantelan seuneu cenah kitu ceuk Mang Dinta siga nu reuwas make jeung hariwang sagala bah da teu naon-naon ka Udin mah malah unggal Udin ka ditu sok disuguhan wae ngopi hariwang sotenan abah mah sok sieun si kujang teu bisa ngabayuan incuna atawa sok sieun si kujang aya carekeun tada teuing we Bahru minta teteh nyeragna boga incu teu dibayuan ku salakina kadangkala abah ge kabarerang ku manehna inget baheula ya waktu abah macul di sawah manehna aya genep urang lalaki nu ngalaan keusik si gawir sawahna digenggereukeun ulah ngalaan keusik si gawir teh keukeuh we kalah nembal matak pinapsueun nya atuh Bahru minta teu loba nu dipikir deui kajeleng we luncat tina pasir terus ditangtang genepanana nyarita jelema nu genepan teh ngalawan kabeh ge jelasna mah ngahurup ka Bahru minta da Bahru minta mah kuat cileumeut atuh mata simeuteun abah mah ningali Bahru minta bari ngagajeleng pasireuna teh ningali amarah jeung kakesitan Bahru minta jelema nu genep teh mani blugbleug ti beubeut samalain nu dilalep-lalepkeun kana geusik lempung nepi ka ahirna jelema nu genep panting bertek lalumpatan atuh
baru minta mah teu cecel teu bentol. Atuh dihurup ku jelema genepan teh bari nu duaan ngagunakeun badog harita teh. Hayang seurina mah kudu saurang we jelema nu penek DDP. Teuing urang mana-mana nama. Da kabeh kitu apa lah bah teh. Caturkeun harita baru minta sanggeus ngaragragkeun opat lawan. Tuluy mere pasangan deui dina gerak bagonagog. Anu ayeuna geus kacangking ku si Kujang. Keur kitu ujug-ujug saberut nu penek DDP teh. Nyeureudeg maksudna marek ngirimkeun gempuran tugar gunung. Lempengan dada ka baru minta. Nah eta meuli sakilat baru minta. Ngejatkeun suku kenca marengan muterna awak. Sedang tungtung ramo nu kenca teu antepan. Notong pisan kana palebah beheung ti gigir. Ana gabres teh tungtung ramo baru minta kana beheung. Ana gorowok tulus sosolontodan atuh. Panyana abah mah tungtung ramo baru minta teh nyocog kana di corona. Reuwas abah ge atuh aya seuri. Reuwas nama ninggal eta anu kaluar tina sungut disangga ku abah teh getih lalamaran. Barang diteges-teges geuning pasir sior ti pasir sioreng genyer. Taksiran maneh teh dahar jeung ocobek genyer meureun. Cek Mang Dinta ngobrolkeun urusan guruna Tajudin. Nu katelah bah ruminta jawara kahot ti lemur Cibedug. Lah geus baheula tong ngadengkeun urusan bah ruminta da aku sararea oge geus kanyahoan. Ayeuna mah kieu bebahnya mah oge mak lamun Udin can kaidinan kawin ayeuna ka incu bah ruminta teu naon-naon. Dan nya ku Udin gak kapikir boga pamajikan teh kudu dibayuan. Tapi kumaha lamun kieu ayeuna mah ku Udin rek dilamar heula tung-itung neuneun harta percayaane ka kolotna. Kari si Udin mah ingis dianggap saheureuyeun. Kianas manehna kanu sejen henteu, ku Udin henteu. Pan karunya jeung matak dosa deui mangkaning Udin teh geus wawuh ti leutik mah. Oge bah, cek Tajudin aya pikiran hayang ngalamar. Gajah kumaha pikiran mana? Cek Mang Dinta nanya heula ka pamajikanana. Nyari sakadarek nanyaan mah teu naon-naon, ari bener-bener si Kujang geus cop makadinya, teh malbi awang ngidinan. Oh, kitu bae ku atuh Kujangan tong wara ayeuna euy ke abah rek tempo heula 2-3 poe mah. Heeh, 3 poe luhurna 5 poe mah. Pokona mah heueuh, handapna 3 poe luhurna 5 poe sugan abah aya milik. Keur mere tanda panyangcang bari rek ngawakilkeun caritaan ka Mang Lamsa kitu. Itu ge ari duit mah aya euy saeukeur panyangcang mah. Ngan rek dipake ngomean heula wuwung anu di dapur. Diantep bisi ngaburusut da bahanna mah geus aya saware-wareheun. Geus we sare ayeuna mah Kujang. Ari moal ngopi kulub ganyol mah cek Mang Dinta bari muniang nangtung. Tuluy ngoloyong asup ka kamar kitu di pamajikanana. Sanggeus ngalitikan lampu nuturkeun, teu lila koloyong Tajudin ge ngampi ka kamar manehna misah, nepi kareupna sarare. Menit talibra sabab geus peuting naker. Malikan urusan Salim nu harita kasemahan ku sobat bapana samalah kungsi nyeritaan. Sangkan Salim ulah mikiran perkara Nyi Darsi. Anu geus sidik diteteangan ge ku anak buahna eueuh raratanana pisan. Kocapkeun pasosore wanci asar Salim ngageroan anak buahna katelah Sain. Nu teu hararese guru tak nyampeurkeun. Naon gila ceuk? Ceuk Sain bari neuteup ka Salim. Keur kit diuk dihapit ku Ki Jagra jeung Adnawi. Samalah ayeuna katamahan ku ganek anyar katelah Ki Jeblug. Jelemana badag leuwih ti Ki Jagra. Beuteungna budayut kumis jeung godeg meuni baplang panon bolotot badis halis ngajedig. Ai jeblug teh para mitra ngajeblug teh ogah hutang teu mayar-mayar. Sekarang seuna ceuk bangsa urang mah ngajeblug. Sia mah ngajeblug wae atuh cenah kitu. Gawe ngajeblug we boga hutang teu mayar-mayar we ngajeblug para mitra. Ieu geus sugan si jeblug ge jiga nama tukang nganyuk tapi tara mayar ngajeblug wae gawena. Para mitra sadaya, sakumaha nu kauninya? Sain bari neuteup ka Salim harita nu keur diuk diapit ku Ki Jagra jeung Adnawi. Dina katamahan ku ganek anyar katelah Ki Jeblug. Jelemana badag leuwih ti Ki Jagra, beuteung budayut kumis jeung godeg meuni baplang. Kumis baplang sanggadulang panon bolotot halis ngajedig. Kieu Sain, wayahna si ading susulan euy. Bejakeun ceuk dewek ka dieu kitu. Aya perlu penting, ongko dewek inget wae euy. Sabab maneh ka manehna teh euy. Geus aya 10 poena eueuh ka dieu. Teuing punung sugan tina pasal kamari teh. Ngadon tarung jeung dewek disebutkeun ku dewek nipu teh. Lamun ading parang keur eueuh kumaha tungguan wae ku kuring. Tong make jeung ditungguan ka ieu. Nya. Dewek ieu
Rek nitah hese deui. Pokona memontong ditungguan, sia mah balik we ka dieu. Talatahkeun ke. Kasih Om Len jeung atawa si Kardun da meureun araya di ditu. Malah kaki madau ge bejakeun. Geus 2 poe naon teh aya di si Ading cenah. Jung ka ditu bising kabur hajuan we. Sia balik we ka dieu. Aing hese nitah ke dewek. Nu bisi nanyakeun aya naon-naonna bejakeun kumaha ke kuring teh? Cek Sain tale teh. Wah, montong loba wangkongan si lain sia. Bejakeun ka dieu cek dewek aya perlu kitu. Cek Salim. Jerut Sain turun tuluy ngaleos nyusulan Ading. Adina Salim anu geus aya kana 10 poe tara datang-datang. Duka teuing punung, duka teuing keur sasabaan kanu jauh. Anu teu sakumaha lila Sain tepi ka tempatna Ading kabeneran aya si Om Len jeung si Kardun. Keur kakedengan dicepas bari awak dibaluligir. Taksiran karasa hareudang bayeungjang da memang nya harita keur meujeuhna tarik halodo. Keur naon euy mending harep-hep euy? Cek Sain bari ngalacat ungah. Kana golodog atuh si Om Len jeung si Kardun meh bareng ting korejat udang. Heuer. Geuning si monyong ka dieu disangka kuing mah. Geus tujuna euy lain teh. Lume eta meni teu moal-moal, cek si Om Len banyo. Tong sok kitu lain sia berbes, heubeul-heubeul ge datang sia. Kamana kilanceuk euy meni asa simpe euy? Cek Sain gek diuk dina babalean. Tuluy mukaan kancing kampret sabab karasa hareudang bayeungjang. Ye keur kadinya katampian heula kajang madna. Aya naon euy meni asa arareuwas deui? Biasa we ari jadi kuda umal mah euy lah. Geus teu aneh euy menang pancen tudulungan sararea disitah nyusulan kilanceuk cenah kitu. Ai geuning. Eta ingeteun keneh kanu jadi adi make ditah ka ditu sagala. Eta aya naon cenah rek barang bere atawa daun? Bere daheureun sugan. Sugan uing atuh ka keceretan ari boga rezeki mah. Si lain mah moon we kana tetegekan teh sabaraha we sia cek si Kardun. Ulah sok kitu dun. Sanu nyaho poe dewek hade ku kulinciran jeung lempeng tikoro. Piraku ilaing teu milu teurab atuh. Ongkohan pikeun manusia mah sanajan pangawahan janggung gede. Naon teh? Bitis jeung leungeun baru sakal ge ari kurang eusi mah ye. Anu kieu tetep we lapetok leuleus tuur cek si Om Len bari nepakan beuteung. Meungeus lah. Kumaha nu barawes we eta aya naon euy kilanceuk? Ditakadi teh ku Kang Salim teh. Nyaho teuing da ditanya ku dewek ieu teu ngajelaskeun. Nyebutkeun rek aya keperluan penting we cenah ka adina. Geus lila katampianana dun. Aya we setengah jam mah. Tuh geuning panjang umurna geus datang Cek Kardun bari mencerong ka Ading kakara balik di tampian. Diiringkeun ku madna. Lanceuk cager? Cek Sain miheulananya. Ais, geuning aya urang girang geus lila we. Aya we 10 menit mah kumaha cager kilanceuk? Cek Sain bari sasalaman. Nya kitu teh we euy jelema selon mah. Beureun ku iling ge karasa rajieun kamari aya nu ngonang. Main bakarat kalah kabures euy. Hampir-hampiran dewek rek ngalelangkeun sarung. Gara-gara ngagubug si Tongar teh ngadol ngaheureuyan. Rana jeung nu geus nini-nini. Jadi we camal si bedul teh. Aduh, aing eleh tuluy. Cek Ading bari ngareret ka si Om Len. Eda sini jual ieu ngaharani kabeh ku aing teh euy. Ceuk nu saurang nyebutkeun berwes, nu saurang nyebutkeun Tongar. Lain aya kudu mah miningan kanu jadi dulur goreng sopak teh. Ieu mah terus-terusan we dibaca. Aduh, nyaan euy aing mah dikejeretkeun pisan aing mah duh. Atuh darek bisa dipiningan kumaha ari keuretan beungeut ruksa kitu mah. Di hade ge tetep we, di hade-hade ge tetep monyong. Cek madna nyambungan. Om Len aduh amih aja mah. Nyaan di si Marnud. Cing atuh Marnud kalanceuk teh kolot teh euy. Alah wani ngabasakeun kitu mata kawalat sia. Kitu-kitu teuing ka dewek teh. Kikir dewek teh lanceuk ilaing pangkolotna. Tahun pantot teh mah panghareupna pangbalikan ilaing kitu. Wah, najis uing balikan kitu ules mah. Isuk-isuk balik sore dibawa musafir. Bari namprakeun duduk ku ibutut atawa ieu ngasongkeun kaleng kosong meureun. Rek kumaha bisa katurutna ku dulur ilaing. Hari ngomong kawas anu heueuh. Urang sapapait sama manis di mana aing gering, si lain gering galingging panas tiris. Aya karepet dewek jarianana. Ukur huntu we nu puguh malah. Kamari ieu uing nyari huntu ge lain aya kadua ngubaran malah ditah koid. Matak si barawes mah jadi jelema teh can anggeus kitu. Hihi aduh. Atuh da matak sabal urang mah euy. Nyari huntu-huntu bae gegerungan matak ngariwangkeun nepi ka dewek teu bisa molor. Di tetah temangan lamun nyari huntu malah kalah beuki tarik kegerungan. Matak sakalian ku dewek ditah koid ngarah jempe cek si Om Len.
ngadon heureuy jeung si Madna. Ari ading mah ngaleos ka jero disalin ku pakean nu bararesi. Teu sakumaha lila norojo deui gek liuk dina kursi kai. Para mitra sadaya, ading harita tuluy nanya. Ai heuh ari ilaing ka ditai naon sain? Ngahaja wae ngadon ulin dumeh geus lila teu ka dieu, ceuk ading kakara nanyakeun. Nya eta maksudna mah kahiji yang panggih, lanceuk. Kaduana menang pancen ti Kang Salim. Kilanceuk kudu ka ditu cenah samalah kudu kairingkeun ku kuring ayeuna. Teh mah sain ngareret. Geuning make nita ka ditu sagala euy. Disangka ku dewek geus megatkeun ka duduluran atuh. Aya naon cenah dewek nita ka ditu teh? Kateuing aya naon-naon mah ngan sakitu we kilanceuk kudu kairingkeun ku kuring ayeuna. Malah nitahna mah ulah lila. Moal rek nyeubeulkeun ka keheul mah kitu ka dewek. Lain sikana mah kilanceuk lantaran katinggalina ku kuring mah rada berag. Teu samodel ka tukang-tukang lamun aya barang titah teh teu boleh sosorongot di barung ku budi kuraweud. Bieu mah leuleuy nyarita ge. Yung atuh ka ditu tepungan heula kilanceuk lah sugan we mere duit. Sugan kuring kakeceretan keur meuli rebig je. Keuning boga calana pangsi lilik salikur-likurna geus rarenya. Ya bau cinggarong jauh stilu mulut kada diseuseuk baku-bakuna mah. Si lain mah kana duit yang duit we kabacusna sia omlen. Yo atuh euin mempemeurang keneh nam omlen madna ilaing hiru. Keuni dia masih karun sorangan. Cek ading bari ngarongkong bedog terus ditalikeun kana cangkeng. Hayu atuh lah. Jajakan we sugan we meunang rezeki nomblok cek si omlen. Manih harita teh kacida bungahna rap di baju heula. Teu loba wangkongan jerut turun terus tinggal di nepungan Salim. Barang tepi kasampak Salim keur ngobrol jeung ganekna tiluan. Bari ting barakatak saleuseurian. Harita siga manggih anu kabungah kana hatena. Tah syukur euy ilaing ka dieu ading. Ka mana wae ilaing teh meuni eueuh ka dieu geus aya kada 10 poena euy. Cek Salim nanya kanu jadi adi. Nganyar-nganyari budina marah mah. Aya we di ditu ki mah gilanceuk. Teh mal ading bari gek diu. Da ieu adi kuring teh Ki Jemlung. Cek Salim maksudna mangenalkeun adina ka Ki Jemlung. Nu harita keur mureleng netep beungeut ading. Baru ieu adi Agus teh. Tuh. Syukur mamang ditepungkeun. Nepaangkeun atuh Agus. Bah Jemlung teh. Cek deui Jemlung. Nyolongkrong sasalaman jeung ading. Kek cenah karasa dampaleungeun Ki Jemlung rada mencet kana leungeun ading. Puguh ading rada ngarejet da kawasna lamun teu ngareret kanu jadi lanceuk mah. Ulah-ulah malik nyiprat kana beungeut Ki Jemlung. Kilanceuk teh bener ngajurungan si Sain nyusulan kuring. Cek ading miheula nanya. Oh dewek euy ngajurungan si Sain. Aya perlu puguh dewek teh. Ari kitu aya naon atuh si sinarieun make ngangkir kuring sagala. Disangka ku kuring mah geus moal ngaku adi tina urusan nu kamari teh. Disangka kuring ngipu ka kilanceuk. Cek ading. Siga nu ngunak-ngunak keneh tina kateungeuna hate kanu jadi lanceuk dumeh disebut panipuan. Wah. Nu geus mah geus we tong diinget-inget deui da dewek ki maksud teh ukur harita. Nyata peungna kieu pangna ilaing dititah ka ditu euy ka hiji dewek geus lila teu panggih jeung ilaing. Ongko dewek ka karapo ieu aya di imah tas maluru si Darsi. Tapi waleh batan kapanggih kalah ka karipuh aripuh awak dewek. Kaduana dewek rek tumanya ka ilaing. Eta kira-kirana ilaing masih keneh ngaku lanceuk ka dewek. Cek Salim bari mencerong beungeut. Ari perkara kuring mah gumantung kanu jadi lanceuk. Lamun jadi lanceuk ngaku keneh adi ka kuring, pasti kuring ngaku keneh lanceuk. Kajaba lamun ki lanceuk geus teu ngaku ka adi ka kuring, nu pasti kuring kitu. Teh mal ading rada tegas. Oh, syukur atuh. Ari ilaing aya pikiran ka dinya mah. Da dewek tetep ngaku keneh adi satung turunan sirah jeung ilaing. Nyaeta kieu euy pokok kahiji sajaba anu geus dicaritakeun tadi. Dewek hayang panggih jeung ilaing basa kamari kadatangan sema. Ngan hanya ka teu kaburu ditepungkeun ka ilaing. Sema. Oh ieu nu ngaran Ki Jemlung. Para mitra. Karan Ki Jubung maksudna. Cek ading bari nunjuk ka Ki Jemlung. Atuh Ki Jemlung muncereng sorana badak. Kus. Nah, sok ngaruruksak ngaran batur kisanak mah. Make nyebutkeun Ki Jubung sagala. Lain Ki Jubung ngaran mamang mah atuh. Duana ge. Ye. Eueuh duana Ki Jemlung. Cek Jemlung rada ngabalieur semua ambak ae. Oh Ki Jemlung maaf atuh, lur poho nyebut euy. Geus kitu saya mah di mana ki lanceuk? Nya eta nu mata kurut sobat si bapa.
terus Jawarati tatar sinang barang tea sisi laut kidul ngaran Abah Warsim geuning eta aya keneh di kieu majarkeun ke silang aya naon make los-los ka dieu sejauh-jauh ti sinang barang nyaeta maksudna mah hayang panggih we jeung si bapa ngan ku dewek dibejakeun ke silang atuh puguh manehna ngajenghok geus kitu mah tuluy ngobrol kana urusan nu sejen tidinya gilak dewek nyaritakeun perkara si Darsi samalah ku dewek dicaritakeun perkara si Darsi beunang ku ilaing ngiles deui nu aya lintang si Usni tah kitu didongengkeun geus kitu dewek panasaran nanyakeun Mbah Warsim nanyakeun perkara ilaing ngaboyong si Darsi ari heug jadi si Usni kitu sotenan lain dewek tetep teu percaya ka ilaing hayang ngakurkeun jeung caritaan ti Mbah Murhapi guru dewek ari pek teh katerangan ti Mbah Warsim sarua jeung katerangan ti Mbah Murhapi yen si Darsi disihir ku guruna nu mika hayang ka manehna geus kitu mah atuh dewek diomonganan ku Warsim yen dewek ulah hantem-hanteman mikiran si Darsi sanajan haben diteteangan karipu-ripu diri sorangan anu memangnya ku dewek karasa pisan batan panggih kalah kakak suku we asa pengkor pakaian karucel sabab dina jero 5 poe 5 peuting dewek teu salin-salin acan bau karunggoni lain bobohongan nya tiisnya cepel ayeuna ge masih keneh-keneh dikeuman ku cai sanggeus Mbah Warsim ngomongan kitu tuluy nyaritakeun di wewengkon lemur Cibedug aya budak parawan cenah umur kira-kira 18 tahun geus teu indung teu bapa cicing dirinya jeung akina ngaran akina ruminta ruminta kitu nanyakeun ka urang dinya ge moal teu moal nu bireuk sabab geus moyan ngan teuing budak aweuna mah sabab Mbah Warsim ge teu apaleun kitu cek Salim nyarita panjang lebar ditaranggap ku murid-muridna. Para mitra sadaya ading harita tuluy nyarita deui eta Mbah Warsim nyaho di dinya aya budak parawan teh ti saha kitu cek ading neuteup kada beungeut Salim hari nyaritana mah balik tas ngadu hayam ti Malangbong terus nyimpang heula ka sobatna di Cibedug nya manehna ningali aya budak parawan meuni tegep samalah cek urang dinya maka sebut bentang na we sabab di antara budak parawan di dinya lintang ti manehna sorangan nu nyong colang alus rupa teh kitu ari geus kitu kumaha kitu gilancek ai cek Mbah Warsim mah copisan lamun eta budak awe dipiharep ku dewek coagna mah geus moal era ngiringkeunana kitu da ku ayeuna kitu bari dewek ayeuna geus sadar moal ngarep-ngarep si Darsi dewek rada katarik oge ku omongan Mbah Warsim sugan me budakna daekeun kalawan kolotna ridoeun dipiharep ku dewek euy ayeuna dewek rek meripati tor tagawe ka ilaing sabab eueuh di dulur dewek lintang ti ilaing sorangan nu dimaksud ku kilanceuk teh meripati tor tagawe pati kumaha ieu teh cek ading can ngartieun kana maksud jeung tujuan nu jadi lanceuk nya maksud dewek mah kieu euy rek nginjem tanaga jeung pangarti ilaing ngadatangan ngaran Mbah Ruminta singketna ku ilaing permanakeun ka ditu ka Mbah Ruminta nah nya henteu boga incu parawan lamunnya Mbah Ruminta boga incu parawan tur katingali ku ilaing rupana tegep ku ilaing caritakeun yen dewek lanceuk ilaing miharep ka incuna kitu tema Salim maksudna mah minang saraya menta dipanglamarkeun geus kitu leng ading meunang sawatara jongjongan teu lemek teu nyarek ngadon melenguk samundu bingung atuh Salim tumanya bari mencerong kunaon ilaing make ngahuleung sagala ading ngarasa karugian di puntaan tulung ku dewek ya ading montong boga rasa karugian da dewek ge nitah teh moal gaplah deuleu perkara ongkos jeung barang makan mah di jalan ku dewek moal burung dicumponan di bahanan sacukupna deuleu bisi silaing ngarasa keung eueuh batur ngomong di jalan matak lawan mau batur duaan atuh tiluan mah perkara ongkos jeung keur barang hakan mah tenang kumaha dewek ke barina oge dibere ku dewek teh cek Salim mureleng semu keheul dumeh ading hulang-hulang lain ngahulang sote kuring mah lain ngarasa keung atawa sieun teu dibere keur ngopi di jalan kilanceuk ngan poe ieu kuring moal bisa sabab geus aya janji rek ngilikan hayam ka nagreg lamun isukan mah teu naon-naon nganyore-nyore teu naon isukan ge panjang dewek ngahuleung teh gede kasieun lumerek sumaba ka lembur batur jeung eta nah silaing rek mau batur nya jeung saha anu daekeun atuh teh mal ading teu mere katangtuan geus ayeuna mah kieu we nu marengan silaing hiji si Sain kadua si Omlen katilu si Jemlung cek Salim nataan kudu marengan ading jadi mamang kudu milu Agus cek Ki Jemlung ngareret bari muril-muril kumis nya jeung Ki Jemlung maturan adi kuring
Wah jadi kun teu naon-naon. Bisi aya ngamung-mamung ngamuk kaca metasi ku si bulu-bulu mamang bagianana. Sugan we nu rek sosoro beung piteskeun. Sabab mamang geus heubeut teu nguji kakuatan leungeun. Hahaha. Hayang nyaho rek ngetes mamang ieu. Cek Ki Jemlung seuring ngagak-gak. Kalawan para mitra reueus dumeh boga katangtuan jeung tangtungan cangkung badag ngumang kana ngaran Ki Jemlung. Ngan kieu Ki Lanceuk kumaha lamun awewe teu daekeun atawa kolotna teu kaidinan? Lamun budak awena teu daekeun bari kolotna teu ngidinan dipiharap ku dewek. Tong make nanyakeun kumaha ilaing we. Lamun mika hayang ka saurang awewe bari itu nolak. Na ilaing moal geunah panasaran. Mun pasti nyetang tuh kana panasaran. Lamun ilaing boga rasa panasaran tong loba dipikir deui. Paksa bawa ku si ilaing ka dieu. Mupakat Gus. Keun bising kolotna merhataankeun mah si Jemlung baris nying hareupanana. Cek Ki Jemlung mairan. Nyari geus kitu mah teu naon-naon disukan kuring init. Ya tuh Ki Lanceuk, kuring rek balik sawa bisi semah kaburu datang. Heueuh, eta mah kitu we euy. Taya keur bakal ieu bawa ayeuna sakalian ieu opataneun. Ngan di mana rek arinit ka dieu heula. Cek Salim bari ngasongkeun duit. Kalawan ku ading ditarima, geus kitu mah jerut. Ading jeung si Om Len tarurun tuluy tinggardi baralik deui ka imahna. Mong waktosna ka Bujang Seep, dugi ka dieu heula para mitra tarung parabut gelung karangan Watatang dina bagian ka-11.